Lamun aya santri jeung santriah kawin kakarek malam pertama dibejaan ku baturan teh mang cenah lamun irheg make kode ulah langsung ieu wae kumaha kodena pokona mah cenah kudu ngarti gitu ari awena mah beurang geus apal kode cek awena teh pas peuting-peutingna teh salakina ngagoler dina kasur awena ngagoler cek awena teh landasan telah siap. Landasan telah siap. Ai lalakina tolol. Coba mah eta teh kode kitu nya. Ai kalaka cicing we ngahulang. Naon cenah si Neng teh hayeuh we landasan. Sampai ka peuting teh aya 100 kali ngomong kitu. Landasan siap. Tapi ka amakna sare we lalakina teh. Ari geus isuk-isuk nanyakeun ka baturan, naon cenah euy eta peuting? Pamajikan teh hayeuh landasan siap. Maneh nu tolol. Kuduna yeuh kitu lamun awewe ngomong kitu teh landasan siap maneh ngomong naon? Pesawat siap mendarat gitu. Pesawat siap mendarat. Oh kitunya, heueuh. Pek teh bener peutingna teh dilakukeun. Man aneh tah pas peuting harita mah peuting nu kadua si pamajikanna teh cicing we kalakah ngagoler. Nah cenah si Neng teh ngomong deui rek dimimitianna ku urang ceuk salakina teh. Pesawat siap mendarat. Pesawat siap mendarat. Bari amak teh awe teh bari molotot landasan banjir. Banjir.